Batik pemegat. Batik iya teh batik si bapak, batik emak. Anu abdi, yo lancinganana aduh meuli kieu. Ya di kos kaki aduh meuli gaya. Ieu tas eusina naon say? Sudah teh letak tadi mah kos kaki. Pak, ulah dirampok. Ang tolong periksa takut bom. Oh, iya benar. Benar. Ari emak teh saha ngaran? Ibu Yuli Rosmaria. Ih, aduh meuli ngaranna alus. Lahir Ibu Agustus. Yuli saha? Rosmaria. Rosmalia, urang mana? Kurang Cipicung Kuningan. Cipicung Kuningan. Sudah teh Pak, urang mana? Urang tengeulan, aku sadarea. Cipicung Kuningan teh di mana? Di RT 5 RW 2. Tebih ti dieu? Pasar darurat ngaler Kuningan. Tebih. Ka dieu kanu naon tadi? Maaf Pak. Oh, ibu teh tetang ka dieu lalajo, lempang jauh di jugjug anggang di teang, teu boga ongkos. Garehang. Hoyong tepang sareng saha? Jadi Mulyadi. Oh, Dedi Mulyadi. Hoyong tepang sareng Pak Dedi Dangiang. Dangiang naon? Lupa dari Dangiang. Oh, kapungkur mah gaduh kap sapari budaya namina Dangiang Kisuna. Fans berat atau apa? Aduh. Kamu mana aya ya mah? Ibu kumaha? Gaduh caroge henteu. Rana euy. Cie, Rana dan Duda. Mana meni asa pang payuna. Abi ge aya yang hiji. Kamana salaki? Maut. Innal iraha. Kasrami. Aya 3 tahun. Rangkung. 4 tahun. 1 tahun setengah. Setengah. Kunaon maotna teh? Innalillahi wa inna. Pak, dia suaminya meninggal karena jatuh dari pohon kelapa. Keur ngalak kalapa usaha. Barang Patangi. Oh, di sini aku tatangga na ragrag dibiayaan. Benar maut dan Jadi narima oe dititah ku tatangga ragrag tinu kalapa biaya nguburkeun tapi ketahlilan ditanggung ku ibu tatangga nu nitahna teu mantuan. Teu sapeser-peser aja. Oke, tenang. Ari ibu biayana ti mana? Kasawah ngaramet. Oh, ngaramet. Tanur, ngarit. Ngarit mah ngaritkeun. Nu batur. Teu boga domba. Teu ngingu. Oh, domba na hayang boga domba rek diingu mun boga domba. Nya, leres. Rek diingu. Arek bikang rek jalu. Hebat. Hayang jalu na bikang na hiji ai sapopoe kulit tinu ngaramet dahar. Tinu ayeuna hayang ngingu domba. Hayang ngingu domba ayeuna. Peuting ieu ti nekanan lempang datang ka dieu teu mau ongkos balik meuli domba. Domana nu sukuna. Oh, ibu gaduh budak yatim. Tilu arek dikeur nek disunatan. Engke diuruskeun ku bapak calon anggota DPR RI disunatan. Ya. Ibu sing sehat. Nya ke dibiayaan urang kali sakola. Tepuk tangan. Hidup gubernur, hidup gubernur. Hidup.
kabodohan ikhlas isi kapinteran. Sesungguhnya negara ini tegak karena orang-orang ikhlas yang sering dianggap bodoh. Orang-orang ikhlas yang sering dianggap bodoh, suaminya memanjat pohon kelapa disuruh tetangganya, kemudian jatuh dan meninggal. Tetangga yang menyuruhnya tak mengobati dan berikan nafkah sekali. Tapi si ibu tumampi karena takdir, tumampa karena kadar. Narima ninggalkan budak yatim tilu nu kudu disakolakeun, hirup tinu kuli ti tatangga. Ayeuna geuningan geus takdirna Gusti amprok jeung kuring, amprok jeung reng-rengan sadayana. Saya keliling seperti ini sejak tahun 2003 sampai sekarang nggak berhenti. Di antara para pendampingnya di samping kiri dan kanan adalah para kepala desa yang setia mengikuti saya kemanapun. Titik amanat buat Pak Hasim. Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas, dibodoh-bodohin sama orang dia tetap menerima, dicaci maki orang dia tetap menerima, tak pernah membalas seluruh keburukan dan selalu memaafkan terhadap setiap hujatan dan kebencian. Pak Prabowo adalah lambang dari rakyat kita yang hari ini tertindas. Saatnya kita membebaskan mereka. Tak boleh lagi ada orang yang seperti ini. Tak boleh lagi ada orang yang kejam, menyuruh orang lain mengambil pohon kelapa, kemudian terjatuh dan membiarkan dia dalam derita. Islam tidak mengajarkan itu, Sunda tidak mengajarkan itu. Iya kayaknya artos 8.200.000, mungkin dicicitkan jam 10 juta. Insya Allah ibu biasa murang kali nasakola deui, biasa disepitan, galeukeun domba bikang natilu jalurna hiji. Mudah-mudahan ungi janten ungi kabagjaan ungi kamulya. Salam kasadayana, saurang nu menang rezeki tapi bagjana sarerea. Nu hadir di dieu tos nganteurkeun yen ibu ieu wong ieu dijait harkat martabat tinu katunggarakan. Cag wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.